Shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabat narauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, bil khusus ka para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil khusus pisan ka Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, oge ka oomean Habib anu alhamdulillah terpuguh alamatna aya di tengah-tengah urang, para kiai nu jelas pisan ratusan kiai, cuman aya sababaraha tamu diantarana guru simkuring, guru urang sadayana di Padarincang anu ku simkuring sangat dihormati, oge di belahan Pandeglang sababaraha kiai, termasuk di para aparat anu ku urang kanyahoan nu deuk datang Kapolres nyana teu datang, nu datang mbahna Kapolres geus eueuh deui pangpuncotan nyana tah, jadi eueuh deui geus di berbagai kapol nyana geus pagluhurna kapol kalapa geus tah. Nu jelas suasana ieu dina berbagai aliran, berbagai partai, organisasi, mungkin hadir lain baik di kalangan umat Islam, sering di pengajian urang di dieu, Kristen ngaji, Buddha ngaji, Hindu ngaji, wallahu alam. Tapi sekian bulan kemudian datang asup Islam karena mendengarkan pengajian. Itulah salah satu pengalaman-pengalaman anu datang ka simkuring. Maka alhamdulillah kukumpulanna urang di dieu nu puas ti jasa urang adalah dikucuran rahmat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Acara ti awal tepi ka akhir geus anggeus, geus beres, carita ilmu Habib geus jelas, carita nagara Kapolres tadi misleuk, aturan manyana wakil Kapolres carita tentang masalah kriminal salah ngomong aing tah atuh ngahaja bae budak atuh kunaon hajunyana polisi berlaga ustad atuh diseueur-seuring jadi lamun eta polisi kadang berlaga ustad, kadang berlaga kiai, kadang berlaga orai, atuh tah mah kos kitu mah nu kitu mah bunglon. Polisi tetap polisi. Cara paruki tadi bicara tegas, eta bicara polisi ngaranna. Nah, ieu ente salah ya. Engke deui ente bicara polisi bae geus. Saudara-saudara, saya polisi. Nih buktinya private saya bawa. Baru mantap. Ieu mah ngadi di polisi engke deui ulah ngomong berlaga ustad. Sebab maca Quran ada ge salah. Aing doraka ngadengekeun nyana. Tapi ieu dulur urang. Dulur kula nu mata kula wani ge wauh jasa ka nyana. Nyana di polisi dia sebagai kiaina. Numantak tadi kan SDM nyana, numantak nyana teh terbawa kakiaian di polisi ka urang. Ya masalah. Masalah. Ya.
jadi naluri kekiaian di polisi nah hirupnya na di dia asa jadi kiai bae nya na di dia tuh masalah ya salah setik wajar ya polisi tuh jauh nu nangkep atuh nyana nangkep nyana bisa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, cukup tentang pembicaraan haul nu inti nama ja urang tea ieu tea ngirim doa tadi ge uyu urang zarah babarengan geus cukup. Adapun ieu tambahan-tambahanana supaya gairah hirup urang timbul kembali. Gimana tadi orang geus ngadenge Habib, setuju orang, setuju dengan pembicaraan Habib, sahabat ge setuju. Habib manapun kalau bicara seperti tipe eta setuju, kiai mana bae setuju. Tetapi untuk dipahami ku orang Indonesia, untuk dipahami khususnya ku umat Jakarta, ieu nu sulit. Ieu nu sulit. Setelah dipahami kemudian diresapi ieu nu sulit. Ngaji mah kabeh ge bisa, tetapi ieu anu meresap nu hese. Nah, supaya meresap kumaha menjiwai. Habib asli henteu kituna, tinggal gitu doang kan? Iya kan? Ieu polisi asli teh ya. Kakiayanana tinggal gitu bae menjiwai henteu. Nah, lamun jelema nyaritakeun la ilaha illallah menjiwai la ilaha illallah tergetar hati sahabat. Lamun jelema menjiwai alfiyah ketika nyaritakeun alfiyah qala Muhammadun tergetar hati sahabat. Ketika jelema menjiwai Fathul Muin ketika nyaritakeun fikih tergetar hati jelema anu cinta terhadap fikih. Ketika jelema mencintai tauhid nyaritakeun tentang tauhid tergetar hatina. Lamun nyana bener-bener menjiwai. Maka Imam Ghazali ngajelaskeun bicara ngaler ngidul ngetan ngulon moal aya anggeusna kabeh ge. Carita Habib kieu, carita Paruki kieu, carita Wakil Kapolres kitu, adu dalil datang ka kiamat dalil mah diadukeun moal aya nu menang moal nu eleh. Moal aya nu menang moal nu eleh. Nu paling mantep mah kabeh ge menyadari bahwa diri urang milik Allah. Napas urang anu Allah. Kicep urang anu Allah, denge urang anu Allah, horeng kabeh diatur ku Allah. Teu diondang paruki ka dieu digerakkeun ku Gusti Allah datang ka dieu. Gerak Allah. Kapolres janji dekat dieu sebab 2 hari yang lalu kunjungan ke rumah saya sehubungan beliau adalah jadi Kapolres yang baru di Kabupaten Tangerang, maka kunjungan ka kaula 2 poe ka tukang. Insyaallah janji malam ieu dek datang teu dikersakeun ku Gusti Allah, datanglah wakilna. Kersani Gusti kabeh ge. Tah urang mun sadarna kayaknya kakarak jadi ahli la ilaha illallah. Nu jelas urang kuari mah butuh payung. Butuh payung. Itu dibutuhkeun ku urang. Anak orang dek sekolah kemudian ayam maripis ceng. Aduh. Cak bapana teh ulah sekolah atau mawa payung beusi kahujanan. Deudeuheun jasa ta bapana. Karunyaeun jasa ta bapana. Ketika aya budak leutik ngome korek api, aduh kabeulun direbut ku bapa atawa emana. Karunyaeun ka anakna ulah main seuneu. Otak jalan kan gitu kabeh. Habib nyaritakeun seperti eta karunyaeun ka umat. Paruki cerita walaupun saeutik nyana teh berkebangsaan Indonesia nyana teh ngarunyaan ka urang supaya manut ka kiai. Karunya kabeh ge ieu butuh payung. Nah, supaya ieu budak berangkat ke sekolah maka payung salaman. Abeh budak henteu kabeuleuh cokot ku urang korek apina. Abeh salam. Eta akal hebat eta hebat akal. Tapi ulama sufi nyaritakeun aya istimewa ta bahasa teh. Di antarana bahasa sangat istimewa. Kaulah henteu neuleuh. Kula henteu neuleuh.
ka akal anu panghina-hinana kecuali akal kula cek ahli supi. Cek ahli supi. Akal kula mah pangjore-jorena. Mau parugi mah hebat. Habib lu hebat deh. Itu tadi hebat, ieu kabeh hebat. Tapi ahli supi mah nyaritakeun kula mah pang lemah-lemah. Masya Allah. Kos gitu bahasana teh. Lemnaro ashafa min ukulina kulin teneule kaula teneule kanu leuwih kuru leuwih jahat leuwih jore tibatan akal kaula cak ahli supi di antarana kumaha nusiru zilla minasyamsi kaula ngaheulakeun hahalang payung supaya ulah kahujanan supaya ulah kapanasan luar biasa amat akal teh sampaikeun ka deudeuh jasa kadiri embung kahujanan embung kapanasan tetapi walam nusir auzilla minan nar kunaon atuh henteu milih hahalang tina neraka ari seuneu dunia dihalangan diulah-ulah ari hujan maribis hujan gede awas nih hade sia besi kahujanan kunaon aya seuneu neraka arah asup ka polisi kunaon asup seuneu neraka asup ka KPK diantep kunaon ieu seuneu neraka asup ka kiai garoblok beureud ieu tah seuneu neraka arah asup kabeh nu mantek paruki ku ari aya ngaji sebab di ditu geus loba seuneu ieu geus sarua ieu polisi ieu tah jadi geus aing geus seuneuan bae cenah geus harta rutung awak aing ieu mantek aing geus sarua ieu Habib Rozak ge kuar guhut cak Habib belum gak kuat saya sono kenapa waduh panas cenah di sini ada nggak? Tah, ini paling penting adalah payung yang mayungan seuneu neraka. Jajaga jangan-jagaan seuneu neraka tidak terkecuali manusia di mana ayana di Mesir, Uzbekistan, Pakistan, Turki, Indonesia butuh payung yang mayungan seuneu neraka. Leuwih-leuwih di Indonesia. Urang kuari lamun ngadeikeun carita paruki sadajan sekelumit tadi negara urang keur amburadul nyana nu nyaho nyana nu dongeng nyana nu ngalaksanakeun atuh kumaha nyana bae ya urut nyana tah mah urang mah teu nyaho kieu teu nyaho kitu teu nyaho atuh tanya aja mah min teu nyaho naon nya lagi jas dipake teu nyaho naon nyana nu nyaho atuh mah nyana bae tah kahayang kula mah paruki di dieu nyaritakeun ke amburadul nagara bener teu nah negara teh kieu ieu sabenerna maka amburadulanana kula nyaho sabenerna kan kula na infakna embung masih sering-serikeun gunung tadi aing tah ieu lah nya lam nusir zilla minan nar akal kula cek ahli supi ieu teh ngan sakadar jang nyaungan embung kahujanan jang nyuhan embung kahujanan jang nyuhan embung kapanasan dibangunlah berbagai bangunan supaya ulah kapanasan jangiuhan ulah kahujanan jangiuhan tetapi kunaon teu pernah neangan iiuh jang seuneu neraka nu sakitu dahsyatna di dunia mah kabeulem paeh selesai di akhirat mah paruki misalnya di akhirat ka neraka teu paeh-paeh kapolres ka neraka nya mah teu paeh-paeh terus bae kiai ge di neraka teu modar-modar sarua bae wah cenah hadena aing mah polisi lain kiai lain lah atuh sia deui leuwih leuwih teu lah diiring ku kami lah ieu mah maksudna ieu urang teangan iiuh jang ngiuhan seuneu neraka ieu urang neangan jajaga jangan-jagaan seuneu neraka dunia ku urang keur diopenan kabeh kuari teh ngopenan dunia kurang kumaha aya partai sabaraha di Indonesia jang ngopenan negara dipilihlah kepala negara presiden yang ngurusan negara kemudian kondusif nang urang henteu kondusif nang urang mah sakadar upaya horeng Allah anu ngagerakeun ieu lah nu paling penting kesadaran ke arah eta abeh urang tetap ngurusan negara tetapi tetap urang leuwih mengarah ke akhirat gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu alhamdulillah urang kukumpulan di dieu berbagai lapisan masyarakat kabehan urang hayang salat
mudah-mudahan polisi disalamet ke tentara disalamet ke pemerintah disalamet ke kabeh urang rakyat disalamet ke. Tetapi ingat bulan Ramadan kamari aya seorang jenderal TNI anu nyana bertadarru ke Allah. Jenderal tersebut sebelum Ramadan dari jauh-jauh hari mungkin tahunan tapa baik. Setelahnya tapa di bulan Ramadan kamari kaget aya suara terngiang-ngiang. Ternyata suara tersebut suara Bung Karno. Anu berbunyi, "Wahai, rebut kembali Indonesia kita." Suara eta diabaikan. Setelah diabaikan, nyana merenung, kok aya suara ieu? Setelah suara eta teu aya, nyana kembali tenang. Tiba-tiba aya muncul deui suara tersebut. Indonesia rebut kembali. Nyana kaget, makin murigak bulu. Ih, ieu mah suara Bung Karno. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali, nyana ngobrol dengan jenderal yang lain. Teu perlu kula nyebutkeun ngaran. Setelah ngobrol dengan jenderal yang lain, jenderal eta ge sarua mendengar suara itu. Setelah eta, nyana babarengan ziarah ke makam Bung Karno tanpa ada pengawalan. Jenderal tersebut masih aktif, bukan Luhut. Besi wah Luhut meureun ieu. Batur Mamin teh mah. Nah, masih aktif. Berangkat. Di makam Bung Karno suara eta muncul kembali, rebut kembali Indonesia. Nu unikna benda Bung Karno keluar, dibawalah, maka nyana muringkak bulu terus sampai Jakarta. Setelah eta datanglah kakaula mohon doanya, Pak Kiai, apa yang akan terjadi di depan? Kukula dibejakeun ieu gaib mesti hati-hati kahari. Sebab kulanya rencana pemerintah. Sebagian kanyaho kula menang ti paruki, sebagian deui menang ti lain. Sering ngobrol ke amburadul negara kula geus nyaho insyaallah, dan rencana-rencana dari seseorang ini dan itu sudah tahu insyaallah. Tetapi aya gaib ge. Dan uniknya selesaikan 1-2 tahun muringkak bulu. Nah, ieu mah kieu nu encan kawin geura kawin. Aduh can nyandung geura nyandung. Ieu atuh teu perang negara ge, perang-perang di rumah tangga nyana. Lain masalah leutik. Ya,